Bawa makan pagar. Oh, aya jeger. Asa zaman baheula ngadenge jeger-jeger teh preman meureunanya. Ai kitu kunaon euy? Lin ayah jeger. Pangomekan pagar itu tuh ruksak. Oh, malak. Aing bakat teh jeger bepagawean malak. Setiap nu malak mah jeger eta teh ngan malak naon atuh ka maneh malak? Malak naon sugan? Lin ayah jeger malak. Pangomekan pagar itu tuh ruksak mending geus amurasut. Oh, malak cangcut. Ah, Astagfirullahaladzim. bere we atuh cangcut urut sugan nu geus sararoe lah aing menta mamaksa mah. Da ai preman mah pasti ai jeger mah pasti malakna teh maksa euy. Ai kitu hayang cangcut kumaha cenanya? Lain ayah jeger malak cangcut. Pangomekan pagar itu ku urang tita tadi hararese. Oh, anu keur dipake. Meta anu keur dipake nya. Jeung syarat naon cenanya euy. Asa ngaledek eta mah nya euy aya menta anu dipake mah ngunagung teh ka maneh atawa kumaha? Eta si Jagger dibere ente ulah dibere atuh komo nu keur dipake meureunnan diporosotkeun di dinya maneh teh. Gagabah atuh teuing meureunnan. Bere nawe nu urut kitu. Gusti abang jeung saliwang. Ye dengekeun bah. Lin ayah jeger malak cangcut. Tuh pangomekan pagar tinggal mani geus amurasut. Kita tadi kurang diome-ome mani geus hararese. Keukeuhnya hayang nu dipake aduh aing mah kumaha leuweung maneh bisa lumpat ka dieu diberen teu boas sia mah dibere meureunna nu keur dipake eta ning aman ya teu naon maneh teh dibere meureun nu dipake maneh mah lah maneh mah kitu diporosotkeun di dinya Nya saha nu malak cangcut? Da Allah preman malak cangcut. Pangomekan pagar. Tuh itu teh mending geus amurasut. Hayo kurang diungked-ungked kieu yeuh. Tah ieu yeuh itu teh. Hararese. oh keukeuhnya teh kudu mani kuat nya jejeg nongengnya kudu dipake aduh aing mah dasar preman masuk nya teu boga ras-rasan oh nya tuh jagar-jagar kitu mah nya teu boga ras-rasan teh teu nganggap batur kumaha-kumaha nu penting manehna senang eta teh euy goblok aing mun nyaho aing da kumaha dibere ku maneh henteu Astagfirullahaladzim. Yeuh. Lain ayah preman malak cangcut tuh geuwatkeun pangomekan pagar kita tadi teh pangomekan pagar. oh jeger preman teh jeger teh da sok reuwas atuh ngadengeun ge abah oge ditato henteu kitu euy biasa na masuk ditato jeger mah Malah maksa cangcutnya saliwang mah ngomong ku kumaha ge. Kurang deui. kade tong dibikeun ah iya atawa geus maneh teh jiga geus meureunnan maneh mah geus dibikeun ah kitu si amu mah bebeja meureunnan dibikeun cenah euy aya preman malak cangcut ngan hayang nu dipake jigana mah dibikeun nah kitu si amu eueuh ceda-ceda jiga eueuh penganiayaan da nya teh ai bangsa jeger mah kitu mah geus ka ieu mah henteu nganiaya geus pamentana dipere mah aing mah ngan ieu mah asa naon jeger teh make hayang aya cangcut bae eusina aing mah kana tanya ieu mah ieu si amu ieu mukalah musrun kitu da adatna si amu mah teu didenge sakedeung pada dihulag bebeja na mah ngan jigana dibikeun tadi diporosotkeun jigana mah da dicarekan bete kalah tuluy ah aing mah preman teh teuing-teuingan preman masuk eta merampas hak orang lain gitu tah eueuh ieu eueuh rasa kemanusiaan disebutna teh nu kitu teh pemaksaan ah jeger-jeger teh mudah-mudahan lah sing arareueuh jeger teh